anu asih aturan wilayah samping kasadaya nu mayuna kasadaya nu mayuna sanos mah sisi kuarti budaya kesenian jasana sanes lumayan diserengan diserengan tiga detik mga orang sasaran pajangkan sani kagungan getar yang tayuna yu sukseskeun pawangunan aturan kasadayana kapayun deui budak tiap negara ciri wajib anu pasti maka orang sasaran pajangkan seni kagungan pajangkan seni kagungan adat istiadat bangsa saya ibarat hiji misi ulu biung dina seni sepisan nununana lurasur derajatna lurasur derajatna budaya lu jadi ciri di negara merdeka pemuda nu jadi kuta penting negeri bila bangsa keningan bila bangsa iya rasanya tak kemana rasa tembok rasimpati kadangkala diturutan sabab kata rikataji sabab kata rikataji peng wadon jati suara patata gamalan kini ngagendi salajengna pantos pasir kuariri etani pasir ku haliring PSE ringkek dengan pangogan diri pada yang nukipi kenan bari ngeraya ibini nu direka atuh salajengna bini kemah ringkek sejenak mana yang ngawitan ibing Kang Basir gamana rasa nendro suci bersih ah genario pun tentu ringkek pola barai bye 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 mata kerucut barai bye 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 diri kepala barai bye 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 tekaku rezekiga mata kloyo rapogo parantos timu tuh itu saha angin kepati mojan anu dipayu kepati macan danangan campur campur panangan dapat kapi diri abang asik edas kota kita aku yakin bukan ungket
Aduh kena Gusti yang widi ditemui kepercikan di bandang kabirang kita. Kendang kahiji Ujang rahmat kendang nu kadua Ujang ceng nu ngarebang Hakidi nu ngagambang Wakaro sadayana ti rombongan lingkung seni gending lestari saron kahiji Jangan depi soklin saron nu kadua Jangan wawan gunawan napa nerus Jangan tri nona pekik Abah Rinso sadayana di rombongan lingkung seni gending lestari nu ngaricik Jangan angket nu ngabonang Jangan dede jeung longkah hiji Jangan rusi nu kadua Jangan uga sadayana di rombongan lingkung seni gending lestari nu ngagoong Jangan itip jurusan sistem Jangan sakit wiras barang Rinta kadua Depi sopli sadayana di rombongan lingkung seni gending lestari bos asik Kabudayan kesenian jasana sanes lumayan pokok dianggap hiburan ngara keduduluran seniman jeung seniwati kudu pancen anu pasti ngabantu pamarentahan jadi juru panerangan lain-lain daun awi lancang berenda tawaran lain-lain bagja diri bagja dengan di bageran tungguran nun sarirungan kati gagok kati mangsa kampung cukup sauyunan tanjerekeun budaya bangsa pun urang eling wiwitan tangtu mual kamalinaan sagala make aturan sagala make ugeran tawis kunampi na takdir tanda sadar kumarima sabab letek mual poho nyembat asmaning pangeran
Bapak Ok Sukarman mangga nyanggakeun hiburanana mangga urang sasarengan pajengkeun seni kagungan gotong royong sauyunan digarawe babarengan ayat tamu punten nun mangga cali Pamandian Maribaya doaya di kota Bandung keadilan nu utama ku urang kudu didukung Urang aja gunung gede longkai gunung galunggung perang penting kudu eling ke Gusti Naga aduh jangankan keserenan tidak bisa parakan yang akan mah hiburan kesedaya kau dangu Morona di Majalaya sataruh ti kau makan rombongan mah habis sedaya tetiasa nyaga makan atos abah lunasnya jelas di paliamangan wis lawas kelakedanan
dok pangrewa Beten kadang aku mulia tak bosan patung di gogodana mangaulang tatarangan barina belengga saya Gedak kebar ku gogodola eko atur naon ka Bapak Tutup dedek mau buru dipisahno bohajat pajak malah burung dipisono ate kuring mau benang di bawah moal benang di bobodo daun iris saksiana nu ngeploh ejo duh panutan apana aradi diam tusang pantok kali pocang di bareto dadi bareto daun iris kemana om yang karone kemana yang karone Ayono di sisi empang nanti sisi berat hati Pak SM abita wale istiak geningan sulaya orang kedowolo manut tanah tabela ngabibita daun iris sisi gawin urang paleda daun iris sisi gawin aduh ampun takdir teu benang di mungkin takdir seberang dipuki manut dan emot bahasa kuring
ante nyawa duh waktu mitina abah tata hati jadi kecewa buktina apa nardi deui ngarata sapanjangna Merehetan sapanjang PSE puasa pasar di mana naon pilandangeunana naon pirandogeunana mungkin nami badan teh tapi tonggarang ampun patatang palena serap bisa dago godana kapayung daun iris titi lampi kemana umyang karone nyaksian kuring duaan teh waktu jadi jeung pasti hayang hidup babarengan hidup rukun sangoyun cirina putra kahiri kemana umyang karone tetep aja moal burung di pisono hati kuring palili moal benang di bobodo daun iris aki-aki ruji saksina nongel logejo panut kurang neglasari di angkasa di baretno daun iris kemana umyang karone pangsa papesen keendahan apa na dodol ayana
Hebat. Geningan sulaya apa datang panutan amer bukina nyarahatan sapanjana Naon hiri titi gawi pupuasan pagarlan naon bilang dongeunana naon pila dongeunana Pak SE Pinggir lami badaun teh tampil dongeran aduh ampun marat sepisan gogodangan payun cek naon ini sisi lamping pantos kemana umnya karone nyaksian abdi duaan pasan iman bewo abdi duaan digawin abdi padaku pacire ate tetep minanguyu kamana atuh kamana patata geningan ngabulebay Harita kuring waktu karena dan harapan tega rasa cibu murah masahan daun iris tegana nu dipimah dupan utang melawakan lolasan singa ulang cain nanong amuara sing goreratna tewara tembak ombakna kapan anjeun nyarita geter katresna daun iris arita jadi saksina daun iris ngajak emot kano pondong terus tembus kena jantung kekalis seminggu piano tapi durian memeraskan batin tetap kayat balso sasarengan najan kehalangan cungkrang ayat balso anu baget sagara rek diojayang duh jujuna masih percaya ulah ngarasua Bapak Guru Tata ngara
sabar silih atosan soal kamayun cun Sanajan boga kehan PSE maksud hayang tinokan tapi bukti nak nyalah abon sorangan anjeun teh kaberat hate dipiemut tiang tapi yang temalire lansa ukur kakuring teh beli hate Gunome tebang pacire Gunome panggih Serang salira pamit Saha manis imutna apana basi saerupina ku ayam terang aku mistai saha doa saha namina salira kagungan saha kasepte kabina bina aduh 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 saja sasa sasa
kakuri temanire waratoten terawartoten pantos anjen pegangan tunten Ya Cuk Hamid. sanajan ganteng harapan maksud hayat Ya Pak Hamid juga walaupun sugana bae aya bagja anjeun bisa tapi bandar
bocoran sanajan urang pangan Kembang ras bareng dipasang di ade-ade malah ketinggal masai sebab engker kabebene Kembang ras bareng tawi sedang dilampatina kadedajang kamama kakenasi kepagen Kembang ras bareng hiji ciri kertatone negerna asimarina geni kumu sakujurang tangtu Kembang ras bareng tawis asih maciret tilam kartina banjureng atin molewo berjulunga akamis pisan pangkeun Kembang ras bareng dipasang di ade-ade ngalar katinggal masai sebab engker kabebene Kembang ras bareng tawis asih pibatuna kadederejeung kamama katresna asih nu pageun Kembang ras bareng hiji ciri kertatone negerna asimarina geni kumu sakujurang tangtu kumaha cenah kapayun Dilihat anu kangkang ampun dulur aya masuk Papai mapai tidak murah Dahlia di patama Edah daya papadingan Papai san patamana Gelak batu doang aduh abdi leungiteun di pisonot kenemongan dia mana tuh dia mana lebet daya aya bejana aduh abdi tibelan aya panggilna ukur saliowan hate benang sakabebat siga aya anu durian teu aya anu nulungan ka abdi nu keur leungiteun di popohon entah pohon kalabaki ditabasunu jika tuh abdi bejakeun hayang bisa ditepungan iya abdi teh leungiteun pitaya anu maturan hate abdi merelebungan lamun panggih jelmanena abdi sono abdi cinta dibelat ieu rasana aduh abdi leungiteun di pisono tenemongan di mana tuh di mana lebet daya aya bejana aduh abdi tibelat panggihna ukur saliowan hebatna sakabebat siga anu aya durian teu aya anu nulungan ka abdi nu leungiteun di popohon henteu pohayang kalabaki tabasunu jika tuh abdi bejakeun aki ruji hayang bisa ditepungan iya abdi
Hakuri jadi lamunan nya atuh aya di mana Hakuri jadi lamunan Sunda anu asli
Marah
sia jadi hari ganti panggayama panggay hati nurusin sangka nyari pikir eli halo halo landong pangguga landong rasa nusung kawa Pak SM landong rasa nusung kawa apa nadodo sor kapayun cuah Soksinya